seseorang akan bersyukur ayat tilu tingkatan heula. Kudu nyaho jalmi arek syukuran teh kos kumaha nu disebut syukur. Lain ngomong doang syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu semua. Kami sengaja mengundang mau syukuran pernikahan anak kami si Fulan bin Fulan dengan hiburan jaipongan 7 orang 7 bertiga. Itu lain syukuran kan? Untuk klop. Nah, iya dihaji. Cuma syukuran teh hiji kudu nyaho ilmu. Kalau ilmu nak, fal ilmu hiji ma'rifatul nikmat minal mun'im. Harus nganyahokeun bahwa semua kenikmatan itu datang dari zat Allah yang Maha Memberi. Eta heula baca. Mengetahui semua kenikmatan itu adalah datang dari zat Allah. Teu aya kenikmatan nu teu datang ti zat Allah. Ya Allah nikmat lamun nunutan di pengajian. Eta ngerti Allah. Nikmat ngopi di Allah. Doh, ya. Tak kudu nyaho lah saha nu mere nikmat. Kudu nyaho saha nu mere nikmatna. Oh lamun datang ti eta jelema tetep syukuran ka Allah. Terima kasih ka eta jalmi nu jadi walantara urang menang nikmat di Allah. Nikmat minal mun'im bisa yakhruju minan nas. Kenikmatan datang di Allah tapi timbul di manusia. Ya, itu kamu menang nikmat tapi timbulna ti bituhana. Tah eta berarti nikmat di Allah kan dibere liwat anak bituhana. Tuh, kan? Was. Iji tah kudu nyaho ilmu heula. Walhal tingkahna kaya tingkahna wal faroh al haslu bi an'amil mun'im. Bahagia yang dihasilkan dengan pemberian zat Allah yang memberikan nikmat. Urang rasa bahagia. Oh lamun itu lamun teu bahagia teu kudu syukuran. Awas dia kudu dicerai ya. Al-farahu ayat kebahagiaan al-hasilu bi an'amil mun'im yang dihasilkan dengan kenikmatan yang diberikan oleh zat yang Maha Memberi nikmat. Urang teu bahagia asana. Kudu bahagia. Ini mah kudu syukuran. Benar teu bahagia ilang syukuran. Yang kuring kawin dipaksa. Penting geus sampun digan kuring teh potongan pas-pasan pendek. Irun pesek, mata belek. Buka rebek. Pakai baju soe. Bau bebek deh. Ya Allah. Lamun urang masih ngagambarkeun al-faroh al-hasilu bi al-alimuin. Pek urang ngilukeun pendapat Imam Syibli anu pernah dicium ku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumaha pendapat Imam Syibli? Ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmat. Cek Imam Syibli supaya urang syukuran ru'yatul mun'im tingali anu mere nikmat, la ru'yatul nikmat bukan memberi, ningali nikmat. Ya. Lamun tadi urang syukuran teh kudu menang nikmat. Belum tentu menang nikmat. Upaya urang teh arek malnya. Arek kemarang. Ya Allah, butuh bisa duit Gusti. Butuh bisa duit. Kudu diberi tangga cabe. Nikmat teh. Urang hayang
benar-benar hayang motor. Aku cuma doa, ya Allah, ya Rabb, belilah aku motor Gusti. Motor buat ekos benar saya. Cerai ayo memawakan sepeda budak letik. Puji, terboga sepeda boga budak letik. Bahagia mana? Nah, kieu ukuranna. Melihat zat yang memberikan nikmat, bukan melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang. Sebab tidak semua orang yang diberikan itu nikmat, tapi lihat orang lain ketika mendapatkan itu nikmat. Jadi kenikmatan itu bukan hanya kurang ngerasakan kieu. Kang Uce hayang motor, kumaha tadi dari sepeda letik. Kang Edi cari lamun sepeda letik diberi ke Kang Edi, bahagia teh. Bahagia. Apa yang dirasakan Kang Edi bahagia belum tentu Kang Uce bahagia di dalam sepeda letik. Tapi ketika Kang Uce posisi yang boleh pasti bahagia, sebab anaknya hayang sepeda letik, tepoga. Betul. Nggak seteningali nikmat, teningali nikmat naon, teningali. Jangan tahu si rokok, jadi sobat diberi rokok ternikmat. Tapi ketika diberi harus disyukuri. Alhamdulillah. Naon sababna? Sebab Kang Uce bahagia ketika diberi rokok. Ada orang lain ketika diberi rokok bahagia, maka kurang jadi diberi rokok pun bahagia. Itu maksudnya. Beli ditona boga salaki goreng patut jeung kumaha bae. Bisa usaha kumaha bae. Syukuri. Sebab itu tetangga orang cerik kayak boga salaki, tapi teu daek boga salaki. Berarti aing kudu disyukuri. Emang kos biasa lagi aing. Boga pamajikan goreng patut, syukuri. Ketika orang lain hayang kawin, hese. Datang ka AWI ditolak, datang ka AWI ditolak, datang ka AWI ditolak. Gitu. Beda-beda. Awas. Kita jadi maksudnya ukurannya adalah ru'yatul mun'im, la ru'yatul nikmah. Ningali zat dan memberi nikmat. Sehingga setiap orang moprok jebatur itu timbul syukur. Syukuri nu aya. Awas. Aya syukur al-mulazamah lil badan. Mensyukuri anu menetap di badan. Aya syukur aridi, yaitu nikmat nu anyar. Syukur anu mulazamah mana? Yaitu syukur nu aya di diri urang. Ayeuna mah ningali mata orang biasa kieu, biasa. Datangan dalmi nu teu bisa ningali. Didinya kurang pandai bersyukur. Ya Allah, abdi bersyukur batur matur asa leumpang dicepai da buta. Komosi itu mati pasnya dasar jelma buta, lempang mendingan usia buta, emang buta kabeh. Datang deka ditu, alhamdulillah aing dahar jeung peribeunana. Komosi eta mah dibere anu emang benar sariawan. Tuh, urang teu nikmat. Tuh, teu sariawan tenggorokan jadi. Tuh, kan? Alhamdulillah aing teu boga motor ge boga suku bisa lempang tuh boga turun geus ngaringko we teu bisa budak-budak aja. Tapi syukur bisa kita. Syukur nikmat. Syukur nikmat. Udah. Kita pertama ngaku ngarasakeun bahagia. Sehingga lamun teu bahagia teh ya kudu bahagia aja. Nanti sering dalam yang karak datang ke Al-Fatihah ayat 3 kunci kehidupan. 1 bahagiakan diri sendiri. Nomor 2 ulah sebal ka batur. Arek kos kumaha baik ulah sebal ka batur. Ulah sebal ka batur. Buka 3 ikhlas
dalam beramal. Eta lain destilu. Qala ba'duhu. Nah, mana deh? Wal amal. Terus amalna kumaha amalna? Al-qiyam bima. Carana maksud amal lagi tadi mah sampai urang syukuran bulunya syukuran teh. Emang kunaon si urang syukuran? Nah gitu. Emang kunaon urang syukuran? Oh, pan urang teh diberi nikmat ku Zat Gusti. Karasana naon nikmat kuring bahagia. Nah, cara syukuranna kumaha? Cara syukuranna al-qiyam bima huwa maksudul mu'im wa mahbubuhu. Menggunakan sesuatu sesuai yang dikehendaki Zat yang kamu beri nikmat. Kemudian ditambahan anu dicintai. Contoh, menggunakan sesuatu sesuai yang diperintahkan oleh Zat yang memberi nikmat. Contoh, mata kenal dia mata. Cek Allah, fanzuru ilaiha. Siru fil ardi fanzuru ilaiha. Awas, cek dina Al-Quran ya. Siru fil ardi. Pek anjur loba jalan-jalan. Kalau ke gunung, ke mana we? Loba jalan-jalan. Lembaran jalan-jalan. Disebut sampai ayat tadabbur alam di saja mana. Nah, dititah. Ya, kalimat ningali al-qiyam bima huwa maksudul mu'im. Kita ningali, sanesna ningali disekatei mahbubuhu, ningalina anu dicintai ku Allah. Oh, berarti ningalina anu benar. Gitu. Ngagunakeun ceuli pikeun ngadenge. Ngadenge na nu dititah dicintai ku Allah. Oh, ngadenge ieu mah ulah disaring tah. Jadi aya mahbubna. Silakan gunakan kuping untuk mendengar, tapi mendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda berbicara apa saja, tapi berbicara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda melangkah ke mana saja, tapi melangkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanduk kitu kesyukuran ka Allah. Ayeuna urang lempang ka dieu kesyukuran ka Allah. Lempangna karena arek kaji, maka Allah ridho. Ridho Allah. Sehingga saking ridhona Allah, seluruh parabotan wae di imah urang ayeuna ngomong ngadoa sampai urang can balik. Sampai urang balik ka imah kakara teu ngadoa. Tingali gini. Bel kamu cek ke pemajikan. Bulan kamu cek ngadoa. Bangku kamu cek ngadoa. Nggon kamu cek ranjang, anggel, piring, gelas, kabeh ngadoa ya Allah ya Rabb. Mugi Gusti nulungan abdi anu ngaranna Kang Uce sing dipasiehan kesehatan Gusti. Amin. Seueur milik rezekinya. Terus ngadoa abdi ridho aya di imah ieu Gusti. Mun bisa mah tambah di pemajikan Gusti. Amin. Aduh ya Allah. Eta kabeh ngadoa. Sebab orang syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qiyam bima huwa maksudul mu'im kadikuna mahbubuhu, menggunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syukur. Jadi syukur lain berarti orang sholat lain, syukur lain berarti istighfar lain, tapi gerak kurang termasuk dagang naon baik itu dalam rangka syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sahabat nanya, ya Rasulullah,